Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi al-Jabin afanallahu bi rumihi wa bi barakatihi. Musanifu rahimahullahu ta'ala qala parantos ngadawu saha al-musannifu musannif rahimah mugang ngarahmat hu ka musannif sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah sifatna Allah ar-Rahmani numa parina nikmat anu umum di dunia ar-Rahimi numa parina nikmat nu khusus di alam akhirat. Ayat tegasna bikul ismin kalawan saban-saban jenengan min asma izati tina pirang-pirang jenengan zat Allah al mausufi anu kasipatan bisifatil kamali kalawan pirang-pirang sifat kasampurnaan. U'alifu nganggit kaula ngarang kaula fallahu mangka ari lapad Allah eta ismun jenengan limaujudin kadat anu aya wajibil wujudi anu wajib akli ayana mausufina anu kasifatan bisifati kalawan pirang-pirang sifat kesampurnaan munazzahin anu dibersihkeun anil afati tina pirang-pirang karuksakan atau kakurangan la syarika teu aya nu nyarengan teu aya nu ngarencangan lahu ka Gusti Allah fil mahlukoti dina pirang-pirang makhluk. Faqauluna mangka ari cariosan kaula wajibil wujudi nyata lapad wajibil wujud eta rodun nolak alaman kajalma qala anu nyarita itu man innallaha jismun innallaha kana sanjanyana Allah eta jismun jisim lianahu kana sanjanyana Allah eta idza kana di mana-mana bukti Gusti Allah eta jisman jisim yakunu atu mangka bukti Allah eta jaizal wujudi anu wenang ayana. Wa qauluna jeung ari cariosan kaula mausupin lapad mausupin bisifati kalawan pirang-pirang sifat lapad mausupin bisifat eta rodun nolak alal mu'attilina kagolongan mu'attilin annafina anu narolak itu mu'attilin li sifatil ma'ani kana pirang-pirang sifat ma'ani. Wa qauluna jeung ari cariosan kaula munazzahin lapad munazzahin anil apati lapad munazzahin anil apati eta rodun oge eta nolak alaman kajalma wasopan nyipatan itu manhu ka Gusti Allah taala binaqaisi kalawan pirang-pirang sifat kakurangan. Wa qauluna jeung ari cariosan kaula sadayana la syarika lapad la syarikalah fil mahlukoti eta rodun nolak alal qadariyati ka kaum qadariyah al qailina anu nyararita itu kok kabeh qadariyah innal abda sanyanyana manusa eta yakhluqu nyieun manusa apalahu kana pirang-pirang pagaweanana itu manusa al ikhtiyariyata anu bangsa ikhtiar atau anu diusahakeun anu dimaksud anu diseja ahlakahum ahlakam muga ngaruksakeun salhum ka itu qadariyah sallallahu taala Gusti Allah taala
Warohmani mangka ari manana lapad arohmani eta mupidu jala ilini ami anu mereka pirang-pirang nikmat anu agung. Warohimi sareng ari makna lapad arohimi eta mupidu dako ikiha anu masihan kana lemes-lemesna itu nikmat. Alhamdulillah sadayana puji sadaya jenis puji nu opat aya asana tegesna sadaya pangalembi kuli kamalin kalawan satia saban-saban kasampurnaan eta lillahi hak Allah lianal kamala kana sanyana kasampurnaan imma qadimun boh cenah anu qadim mimitina anu qadim teh nu eueuh mimitina bahwa mangkari qadim eta wasfuhu sifatna Allah wa imma hadisun sareng boh anu anyar cenah nu aya mimitina bahwa mangkari hadis eta pa'luhu pada melanana Allah Rabbil alamina anu ngurus kasakabeh alam. Aya jami'il mahlukina tegasna sakabeh pirang-pirang makhluk. Kama seperti perkara qala nu parantos ngadawuh Allah taala kana itu mah qala fir'aunu wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma wa la yuhsa adadal alamina ahadun illallah wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Qala mangka nyarios mangka nyarita mangka ngabacot meureun saha Fir'aunu Raja Fir'aun wa ma rabbul alamin wa ma jeung eta saha rabbul alamin ari nu ngurus sakabeh alam. Qala mangka ngawaler itu Nabi Musa rabbus samawati ari nu ngurus sakabeh alam teh eta rabbus samawati nyaeta nu ngurus pirang-pirang langit wal ardi sareng bumi wa ma sareng perkara bainahuma nu antara langit sareng bumi wala yusa sareng teu aya anu bisa ngitung-ngitung adadal alamin kana bilangan pirang-pirang alam saha ahadun hiji makhluk oge illallah angin Allah taala wa mayalamu jeung taya anu ninga junuda rabbika kana pirang-pirang bala tentarana pangeran anjeun Muhammad illahu angin Allah. Wa hadza jeung ari ieu alapad alhamdu tadi eta muktabasun eta meunang nyokot minal fatihati tina surat al-fatihah. Pala abdola mangka taya nu leuwih utama minhu tibatan alhamdulillah. Likauni karna buktina alhamdulillah eta min ta'limillahi tina sapalina piwuruk ti Allah taala wali hadza sareng karna ieu pala abdola ihtaro mangka milih musonifhu kana itu alhamdulillah. Wa ashadu sareng nyaksian kaula ay ukiru tegasna ngaku kaula wa usadiku sareng ngabenerkeun kaula an kana sayaktosna kalakuan ay annahu tegasna sayaktosna kalakuan ayil hala tegasna tingkah wasana jeung kalakuan eta la ilaha taya di pangeran nu wajib diibadahan kalawan hak
aila ma'buda tegasna teu aya anu wajib diibadahan bihakin kalawan hak mumakinin anu tetep illallahu angin Gusti Allah wahdahu halna sajina Allah halna tunggalna Allah ayamun paridan tegasna anu tunggal pidati dina zatna Allah wa sifati jeung sifatna Allah wa bali jeung pada melanana Allah la syarika daya nu ngarencangan atau daya nu nyarupaan aya la musyarika tegasna daya anu ngarencangan eta nu bukti lahu ka Gusti Allah fi dzalika dina itu zat sifat jeung afal madkur wa sadu sareng nyaksian kaula anna sayyidana kana sayaktosna jungjunan abdi sadayana Muhammadan tegasna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta abduhu hambana Allah taala wa fil waspi dina nyipatanana nabi bil ubudiyati kalawan kaabdian wa fil waspi sareng eta tetep dina nyipatanana nabi bil ubudiyati kalawan kaabdian isaratun ari isarah ilal khudu'i kana handap asorna wa tawadui jeung tegasna tawadona DP na rendah hatena wa ta'abudi jeung kumaulana al munasibi anu luyu anu munasabah lima qomi kana darajatna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wahya sareng ari ubudiyah eta asrafu sifatil insani pangmulia-muliana pirang-pirang sifat manusia walahuron itu wajeng sanajan buktina itu insan teh tahuron merdeka walidalika jeung karna itu asraf wusipa disipatan kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam biha kalawan itu budiyah fi asrafil maqamati dina pangmulia-muliana pangkat atau darajat kanabian kama fi qaulihi ta'ala sapertikeun dina dawuhan Allah ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi subhanalladzi asra bi 'abdihi subhana banget maha sucina alladzi dat Allah asra nu parantos ngaberjalankeun wengi Gusti Allah bi abdi ka hambana Allah wa qauli sareng dawuhan Allah taala tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdi tabaraka maha agung maha berkah saha alladzi dat Allah nazzala nu parantos ngalungsurkeun Allah al furqana kana Al-Qur'an ala abdihi ka hambana Allah wa qaulihi sareng dawuhan Allah deui fa auha ila abdihi ma auha fa auha mangka maparin wahyu Allah ila abdihi ka hambana Allah makana perkara auha nu parantos maparin wahyu Allah kana itu wa fi dofatil abdi jeung eta tetep dina ngaidopat ke dalapan abdi ila domiri kana domir aqwa syarafin ari kamuliaan anu leuwih kuat wa ablaghuhu jeung kamuliaan anu leuwih kacida qala parantos ngadawuh sabadum sawarena ulama wa innama jeung pastina ihtaram milih Allah subhanahu wa ta'ala dalika kana itu budiyali nabi ka kanjeng nabi na Allah wa habibi sareng kakasihna Allah li alla tadilla pikeun supaya henteu salah asar saha ummatuhu umat kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam bi tiqadihim kusabab patekadanana fihi dikang bi tiqadihim kusabab patekana umat fihi di kanjeng nabi makana perkara layaliku anu teu pantes anu teu layak kama sapertikeun waqa'a kajadian anu tumiba li qaumi Isa ka kaum Nabi Isa alaihi salatu wassalam apada parantos maedahkeun kana apada dalika kana itu lapad saking li Allah tadila sa'al qalyubi Imam Qalyubi
Wa rasulu sareng utusanan Allah risalatan amatan kalawan utusan anu umum fi zamani dina waktu atau dina masa dina masa nawal makani jeung dina tempat li jamil holki kasakabe makhluk sallallahu alaihi wasallam salam muga-muga Nabi Muhammad sallallahu alaihi taala alaihi ka kanjeng Nabi wasallam sareng ngirim keselamatan wa ala alihi sareng ka kulawargina kanjeng Nabi la ala mudah-mudahan cenah sahal musonifu musonif gitu aroda eta aroda ngarepkeun musonif bihim kalawan alihi mutlaqal aqarib kana mutlakna pirang-pirang kulawarga auman atawa jalma taharroma anu haram alaihi kama naon azakatu zakat haitsu zakaro dina sakira-kira nutur musonif atabiina katabiin ba'da zalik dina sabada itu alihi wasabi sareng kapirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi bipati sodi kalawan patah sodwa ya juju sareng menang naon kasruha kasrohna itu sodwa sahabi sareng ari sahabat eta kullu muslimin setiap jalma muslim setiap jalma nu Islam lakia anu tepang annabiya ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walaulah dotan sok sanajan sakedeung wa tabiina sareng ka jalma-jalma nu narurut kabeh aya lahum tegasna ka itu sahabat walau fil imani jeung sanajan dina iman pakot tungkul pada ulah mangka kalabat saha usatul mukminina pirang-pirang jalma mukmin anu tukang gawe dosa wal qasdu sareng ari anu diseja bihadza ta'mim bihadza kalawan ieu tabiin eta at-ta'mimu nyurambahan fi du'ai dina doa dina makom ngadoa lianahu kana sanyana ta'mimu doa eta abdulu leuwih utama ruya diriwayatkeun naon annahu sanyana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta doroba neunggel kanjeng Nabi man kaba kana tak-takna man kaba man kana tak-takna jalma qala nu nyarios itu man igfirli mugi ngampura Gusti ka abdi warhamni sareng mugi mikaulas Gusti ka abdi sumakola tuluy ngadau Kanjeng Nabi lahu ka itu man amim kudu nyurambahkeun anjeun fi duaika dina doa anjeun fa inna baina doa kana sanyanyana eta tetep diantara doa al khos anu khusus wal ami jeung anu am eta kama baina samai eta kama seperti perkara baina samai nu tetep diantara pirang-pirang langit wal ardi sareng bumi amma ba'du wallahu